Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing pamirsa, tepang deui sareng simkuring Ratu Nurhujeni Arifin dina acara kalawarta Sunda TV. Seni rengkong meh tumpur. Seni rengkong kiwari geus arang deui aya nu nanggap di Tatar Pasundan atawa kaasup di Kabupaten Kuningan. Dina ayana oge saukur sataun sakali atawa aya dina acara seren taun wungkul sumangga nyanggakeun pindanganana. Rengkong teh seni asli Sunda anu teu bisa dipisahkeun tina budaya tatanen di Tatar Sunda. Ngaran rengkong oge kapan dicokot tina ngaran hiji pakakas paranti nanggung beas sabangsa rancatan dijieunna tina awi gombong nu panjangna 2 meter. Mun keur dipake nanggung sababaraha geus dipake, rengkong teh ilaharna sok ngaluarkeun sora nu aneh. Hasil tina ngeserna injuk jeung awi. Ari nu maenkeun nurutkeun Asep, seniman rengkong asal ti Kuningan mah biasana lalaki nu geus samawa, bari make pakaian adat Sunda model kampret lengkep jeung pangsi hideungna diwuhan ku iket atawa totopong. Seni rengkong teh baheula mah sok mindeng dipindangkeun dina acara-acara tradisi, tapi ayeuna mah geus arang deui iwal dina acara tahunan panen raya. Sakitu ti simkuring, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.